Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal harum mewangi sip panjang hari pusing 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul trik hayang sukses motong kompas. Maksudna kumaha Ki? Zaman ayeuna teu saeutik jelema anu motong kompas dengan cara aya nu nyugih, aya nu nipu, aya nu ngagarong. Wah, macem-macem aya deui nu nepikeun ka nipu rakyat leutik. Dengan cara kumaha Ki? Dengan cara kepintaran ngomongna. Kumaha sih Ki maksudna? Manehna tep ngagabung aya nu 8 urang, aya nu nepikeun ka jadi tukang hipnotis, aya nu nepikeun ka hirupna ngagarong, aya nu nepikeun ka jadi copet, aya nu nepikeun ka gaya tukang obat, aya anu kagugu mah nu gaya tukang obat dengan gaya trik. Trik naon Ki? Macem-macem. Misalkeun datang ka kampung ngagulungkeun jelema, jelema teh ngagulung rakyat teh ka pedesaan mah pelosok mah. Nek aya naon euy, atraksi, atraksi naon euy, sulap, sulap naon euy, bari ngajual obat. Jelema geus ngagulung kabeh ti peuting manehna nangtung, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," nangtung. Untuk para petani, para masyarakat yang ada di sini, ngomong, "Saya datang ke sini, terima kasih sudah diterima," bari nangtung dina peti teh nya, "sudah diterima sama masyarakat di sini, sama tokoh di sini. Mohon maaf saya datang ke sini bila mana mengganggu, ya, mengganggu nusa guru saelmu tong ngaganggu." Tah dikunci nanti ku eta nya. Ieu datang ka dieu teh abdi dagang obat. Obat naon Ki? Aya geuning sok nangtung heuh. Bisa ieu obat, nah kos salepnya bisa mengobati eksim, kurap, kutu air, kudas, panuan nya, nyeri cangkeng, encok sagala macam disebutkeun. Tah ieu khasiatna tinggi. Moal aya nu kieu di kedokteran mah aya soten ieu mah buatan aki. Ya, kitu nangtung heueuh. Sor datang nguriling. Akhirna petani nu nyeri cangkeng, aduh, kabeneran ieu ya. Nyampeurkeun, diulas ku salep, dipencet-pencet, heug teh cager. Anu hiji deui nu ingkud-ingkudan diulas ku salep, dicontokeun di dinya heuh, digosok-gosok cager, padahal mah eta rekana. Akhirna nu meuli ngaberiek tah obat bea kabeh. Eta sulap nu nek ngaleungitkeun dina kotak, jelema tadi nek dileungitkeun nu keur ditalian teh nepikeun ka teu jadi. Teu jadi naon? Kaseling ku obat. Akhirna budak leutik ngadagoan iraha ieu jelema teh leungitna na jero kotak. Henteu wae nepikeun kaangeusan aya hujan girimis. Aduh, hujan girimis. Moal bener cenah ieu mah hujan gerimis mah dilanjutkeun teh sulap teh engke deui we nya. Akhirna tutup. Nuk aya ujung-ujungna hanya nipu batur dengan cara ngajual obat sulapna mah teu jadi ngan sapotong. Aya nu kitu loba.